Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah mursyid ngaranna sahacana tuh guru mursyida sugan di Tangerang, aya di Tangerang. Di Tangerang di kota tak Pengkol di non karangarana paranti gor di gor tak aya gang tak ada setik set terus asup ka gang letik aya ka dirinya aya di luhurna menerima pijat. Saya dengan mursyid kagang-gang kos itu heran aing. Ayo lain kitu mursyid mah baik nu hirup teu kanyawan sadaya nu hirup maupun nu maot jelema nu geus jadi mursyid mung kanyawan contoh Habib Lutfi emang kanyawan teu ketika manehanana di mobil di imah ndek zikir ka Gusti Allah loba jelema nyokot piano secara zahir kan piano nu kamari kula dibahas teh secara zahir ya aya laguna piano. Secara zahir kan ada piano kurang didelek ku zahirnya ku kiai ku ustad ku masyarakat ieu teh mah keur nyanyi horenganan nah piano masyarakat kiai ustad secara zahir ngadengekeun piano na ting teng 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 ting teng 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 ting teng 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 ting teng ngadengekeun ku kabehan teh kabeh oh horeng hatenya nama keur ka Allah lepaskan tuh secara zahir urang oh jakeun main piano nyanana keur ka Allah atau di mobil lagu jadi kan di bus teh kabeh teh kan daekeun lagu kabeh kabeh keur ngadekeun lagu masyaallah tuh kan nyana nu nita setelan tuh ya Allah kadeng ku kabehan perdamaian banyak yang cinta damai mantan atuh eta mah belah dieu adi pedi mah lain eta kan laguna hamawi ya mistis. secara zahir oh kabeh kan kadinya ceuli syariat mah kan kadinya kabeh ge ceuli syariat mah kadinya kabeh bae lamun aya videona mata syariat ceuli syariat kadinya orang nyanana mah keur zikir ka Allah pisahkan jeung makhluk teu kaharti zahir akur diuk samobil sabes kolbu nyana ka Allah seperti eta mursyid ahli-ahli embung kanyawan padi mah lain tasbih oh bila perlu make hadam cekelan ku sia tasbih bahkan di nulu majelema ge masyaallah kan ya Allah masyaallah ya Allah lain lu si sia pasti ceuli syariat mata syariat irung syariat iya pasti kan zahir sebab insan berubah tapi kan nu geus boga perasaan makrifat mah ninggalkeun eta teu ngaruh musik tinggal musik teu ngaruh gambar tinggal gambar nyana kan geus ninggalkeun ta ieu keur carita ieu tata keur carita li anna sifatil basyari al ghairiyah nyana geus eueuh sebab geus ka Allah ghairiyahna geus eueuh geus fana
ku tajalli. Selalu ingat ka Allah bae. Atuh musik tinggal musik nggak di kita. Supaya aja musik nu bade. Aduh, wow. Bade kan pulkeun, volumena pulkeun. Pulkeun. Wah, atuh di bus teh si geleter kaca teh. Ting tang tang ting tang ting. Nyanana ka Allah. Teka jawab seperti gitu. Seperti kos gitu. Eta keur cerita mun musik, mun piano. Naon bae. Nu kadeuluna ku urang kokos kitu sebab urangna syariat. Jadi berarti urang mah ka syariat bae, ka benda-benda, ka tingkah-tingkah nu kadeuleu ku urang. Nyanana pan geus ninggalkeun eta. Dirahasiakeun. Cukup Allah bae jadi ka Allah, Allah Maha Latif. Urang aja zahir bae, batin lain. Selalu kos kitu sebab geus eueuh gairiah selain Allah. Ngan ka Allah. Kumaha bae carana nyana? Kumaha bae carana? Ya musik, ya piano, ya dan lain, ya nyanyi. Nyanyi zahir masalah. Batin ka Allah. Jadi loba nu katipu tak ku ahli maripatna. Loba nu katararipu. Mun keur carita tipu padahal teu maksud kitu nyana nyumputkeun. Nah, ieu 100% kos kitu. Di dunia lain sakadar di Indonesia. Ku umbung-umbung na kanyahoan. Urang mah lain pan mun di jelema mah biasa bae. Asal di loba jelema bae haju bae, gerak mah lain deui. Besi teu pajar wali. Ya, tali ala sifatil basariyah al-ghairah sakadar carita mantarsi hade ka ahli Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pemajikan urang teh nyarekanan bae ka urang sayiat ngaran. Isuk-isuk nyarekan, berang nyarekan, sore nyarekan. Geus teu eureun-eureun pokona bawa galedeg sing jeleger. Sing jeleger galedeg. Masyaallah sabulan geus teu dibere. Dibere bae pamajikan ku urang teh neng ya alhamdulillah kakak boga milik. Naon? Tadi lihat buka Praha bangun nama 10 juta. Oh 10 juta kak, Masya Allah kakakku bager. Eta nu tadi nyarekanan bae teh Masya Allah yuzhibna sayyiat. Kakak mah bager, Masya Allah asana sadunia pang bagerna kakak. Gusti Allah. Nah, eta keur carita papada makhluk ieu keur carita makhluk wal hasanati yuzhibnas sayyiat. Aduh, Allah mah teu meunang diakurkeun ya Allah mukhalafah lil hawadits. Ngan keur carita makhluk seperti kitu. Paindahu tahurun maka satuhun ma'u teh iku suci al-ma'u mutahhirun utai banyu teh iku kang nyucikeun wa baligul ghayati fi taharah lan kang ngabangetkeun tutuge puncake ing dalem susuci pohara pisan nyucikeunana. Bayabda'u bihi maka ngawiwitan ya uang bihi kalawan mau idalam yujadit tamaru tatkala ora dan temu opo korma korma cai tafaulan bi taharatil zahir al batin na ala nurut buat kang becik kalawan suci nyuci kalawan nyucikan ing zahir lan batin. Wali annahu yuzilul 'atsha 'anin nafsi lan kana satuna ma'u iku ngilangkeun ya ma'u ing dahaga saking awak
fiqhul hadis wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yasil ilal haqiqat, tapi siapa wong ora nana tumeka ya man maring hakikat, lam yakun mukhlison ka ora nana ya man iku kang bersih. Li anna sifatil basyariyatil gairiyah, karena satuhune sakehe sifat kang bangsa manusia, kang bangsa lian Allah, la tafna iku ora rusak ya sifatil basyariyah illa bitajalli zat, angin kalawan tajalli zat. Wala tartafiul jahuliyah, lan oranana narima ilang apa sifat bodoh illa bi ma'rifati zat, angin kalawan makrifat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah lan maha luhur ya Allah. Faya'lamuhu Allah, faya'lamu macana maka weruh itu payalamu maka weruh ya man maka ngawruhaken iman sapa Allah taala bila wasitat payalimu. Berarti di dieu mah aya nu cetakanana payalamu doang, ieu mah payalimuhullahu taala bila wasitatin min ladun, saking sanding ilman laduni. Payu alimuhu maka ngawaruhaken iman sapa Allah taala kalawan ora perantara saking sanding Allah ing ilmu laduni. Payaripu ya payaripuhu maka weruh ya man ing Allah, ganti payaripuhu maka weruh ya man ing Allah, man teh wong. Wa ya'budu bitarifi kalawan ngawruhakeun Allah, wa ya'budu lan ibadah ya man wong ing Allah bitarifi kalawan piwuruk Allah, ngawurukan Allah. Kalau Khadiri alaihissalam kaya kangjeng Nabi Khadir alaihissalam, wa hunaka syahidul arwah al-qudsiyah, dan ing dalam kene panggonan hakikat atau anu deket deh. Ya ripuhu bitarifihi wa ya'budu bitalim hakikatnya. Ningali lah ya si wong ing pirang-pirang ruh kang bangsa kudsi. Orang caritakeun ilmu nu eueuh di urang. Eueuh ya sabarana teh kudu diaji ku pantar-pantar si eta mah lah. Saha jelema nu can datang kana ilmu hakikat, maka jelema eta wadab yuti babikana yadkhulu ilal khobar, eta qaedah. Jadi lamna asupkeun kana khobar, ngirain ge ngomongna. Saha jelema nu teu datang kana hakikat, maka ayalah eta jelema teh teu mulus tuh kan ngeunaheun. Oh, cek Ibnu Malik kitu. Ibnu Malik mana? Urang aya nganyahokeun datang ka hakikat teh atuh lain bantrak-bantrak ke hese. Sebab naon? Sebab urang mah teu pernah riyadhah, teu pernah mujahadah, teu pernah muhasabah. Sebab ieu mah kan pergeseran perasaan. Jadi lamun jelema encan ngageser perasaanana
moal bisa tah nyaritakeun nu didinya bisa nyaritakeun sote tanyanana geus aya di dinya lamun encan aya di dinya hese nyaritakeunana tah lamun urang nyaritakeun ma'rifat jelemana can ma'rifat hese tak lamun urang ngaji ihya ngaji hikam encan boga rasa atuh mandul mun cara HP Haji Pendi jadul HP na jadul jadi HP ge meureun kumaha nu bogana nya nu bogana jadul atuh jadul bae jadi kumaha dongengna tuh jelema encan marifat sedengkeun hikam nyaritakeun marifat ihya nyaritakeun marifat teu bisa nu mantak eta jelema dingaranan mursyid lantaran geus ngageser perasaanana nyana nyaho perjalanan nyana nu nyana ti syariat ka torekat ka marifat belah dituna ka hakikat geus bisa nungtun jelema supaya marifat ketika nyana encan marifat haju nyana ngaku mursyid di kumaha aja nyana ge can nyorang teu nyahoeun perjalanan menuju marifat ketika aya muridna kumaha cenah kula teh kieu kumaha cenah kula teh mun kieu ji ke jadi mah teu kitu ikulah ya keur ngawirid praktek datang cahaya tak kumaha tah sia mah hebat mah janten pernah kos kitu aing nah kula keur ngawirid cenah barang bae kula aya nu ngajak hiber jadi saya hiber ji aing mah teu pernah kos kitu tuh aju kumaha ragag guru dagang kemudian nyanana dina dagangna rugi aja urang guru ka nyana capetang pan ngomong nama teknik tuturkeun ku urang amruk kabehan sih amruk kabehan begitu muridna nuturkeun teh duh cenah ieu kula jadi ngajual sawah siapa karak sawah imah deres ya bakos gitu. Je. Coba kos lama burut ya, kalau burut datang ke kiai, juga kiai titah di minyak kelapaan pan. Masya Allah kari. Ayo dilaksanakan kan gunyana terus be kita bebeja deui pan. Barang menang be meureun 2 minggu bebeja deui. Kumaha burut sia? Tambah heran ya. Ya tambah heran jadi tacak muridna tacak eta tacak anu dibere meureun da di minyak kalapaan atuh pasti heran aju kumaha tuh ye cenah kieu mah Haji Pendi ja tuh sia mancan sakumaha barang nu nyana dibukakeun teh sia mah karak sagede perep mah sagede hulu orek burut kabehan pajar mah bener Haji Pendi burut pajar bener be orang ayah tak ulah salah ya guru terutama mursyid adak teu beunang mumursidan teh teu meunang kajahoan we deui mantek bendu jelema anu geus mursyid neuleuh jelema mumursidan junya nungtun ngasup-ngasupkeun ter beat lah bendu sebenarnya mah ulah wa kabatur jana bae heula kena pindah rasa tai jelema anu encan datang kana hakikat atuh encan mulus sebab naon sebab nyana masih kena terjangkit sifat basyariah anu bangsa geuriah salian Allah aya kene di dirina encan panah
sedengkeun panakna rusakna moal bisa kecuali ku tajalli zat. Jadi atuh kudu perjalananna supaya ulah aya sifat basyariahan mana di mana-mana masih kene sare bae eta masih kene terjangkit sifat basyariah. Tara ngahalkeun ahli ma'rifat mah jeung mun hayang ma'rifat tara ngahalkeun sare sajadina bae jeung sakapanggihna keur ngaji los. Hese secara metode bangun hese tapi lamun geus dibere bagian moal dahar kitu ge sifat basyariah encan jadi begitu becan jadi sifat basyariah dahar nginum sare jima sifat basyariah ngaginding sifat basyariah seperti eta lah leungitkeun eta maksudna deuk ngaleungitkeun batin sebab nu diurusan teh ruh urang teh suci murni lantaran ti Allah wa nafaqtu fihi min ruhi asup ka awak urang kahalangan ku tabiiyah sifat basyariah mata hayang neuleuh anu indah ceuli hayang ngadenge nu merdu irung hayang ngambe anu seungit letah hayang ngarasaan nu lazat maka piceunan eta heula sifat basyariah ta eta sifat basyariah. Lamun urang sorangan eueuh guru nu nungtun moal bisa sebab carana nu hese ketika aya guruna step by step talalaudan ti heula ka dieu hanya guru mursyid lah anu nyahoan nungtun supaya berubah perasaan geus lain ngaji ilmiah mah pasaran eta mah kaditu ngaji ilmiah mah tuh neangan bae kiai dek ngaji alfiah dek ngaji tafsir dek ngaji hadis ilmiah lain lepaskeun eta ilmu jadi hijab kana ruh lepaskeun sebab kabeh ge wa utitum minal ilmi illa qalila piceun lain piceun gunana rasa boga ilmu ge bahaya murnikeun tanda ngamurnikeun teh kan kudu aya nu nungtun mursyid ngaranna saha cenah tu guru mursyid sugan di Tangerang aya di Tangerang di Tangerang di kota ta Pengkol di naon karangarana paranti gor di gor teh aya gang teh kadi setik set terus asup ka gang leutik aya ka dirinya aya di luhurna menerima pijat saya dengan mursyid kagang-gang kos itu heran mah lain kitu mursyid mah baik nu hirup teu kanyawan sadaya nu hirup maupun nu maot jelema nu geus jadi mursyid mung kanyawan contoh Habib Lutfi emang kanyawan teu ketika manehanana di mobil di imah ndek zikir ka Gusti Allah loba jelema nyokot piano secara zahir kan piano nu kamari kula dibahas teh secara zahir ya aya laguna piano secara zahir kan ngada piano kurang dideuleuh ku zahir ya ku kiai ku ustad ku masyarakat ieu teh mah keur nyanyi
horenganan piano masyarakat kiai ustad secara zahir ngadengekeun piano na ting teng 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 ting teng 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 ting teng 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 ting teng ngadengekeun ku kabehan teh oh horeng hatenya na keur ka Allah lepaskan tuh secara zahir urang oh jakeun main piano nyanana keur ka Allah atau di mobil lagu jadi kan di bus teh kabeh teh kan ngadekeun lagu kabeh kabeh keur ngadekeun lagu Masya Allah tuh kan nyana nu ditu setelan tuh ya Allah kadenge ku kabehan perdamaian banyak yang cinta damai mantan atuh eta mah belah dieu aji pedi mah lain eta kan laguna hamawi ya mismis eta aja lah hamawi ya mismis secara dohir oh kabeh kan kadinya celi syariat mah kan kadinya kabeh ge celi syariat mah kadinya kabeh mau lamun aya video mata syariat celi syariat kadinya orangnya nama keur zikir ka Allah pisahkan jeung makhluk teu kaharti zahir akur diuk samobil sabes kolbu nyana ka Allah seperti eta mursid ahli embung ka nyawa pan ieu mah lain tasbih oh bila perlu make hadam cekelan ku sia tasbihna bahkan di nulu jelema ge Masya Allah kan ya Allah Masya Allah ya Allah lain lu si sia pasti celi syariat mata syariat irung syariat iya pasti kan zahir sebab insan berubah tapi kan geus boga perasaan makrifat mah ninggalkeun eta teu ngaruh musik tinggal musik teu ngaruh gambar tinggal gambar nyana kan geus ninggalkeun ta ieu keur carita ieu tata keur carita li anna sifatil basyari al ghairiyah nyana geus eueuh sebab geus ka Allah ghairiyahna geus eueuh geus fana ku tajalli selalu ingat ka Allah bae atuh musik tinggal musik nggak ditita supaya orang aja musik badai wow badai kan pulkeun volumena pulkeun wah atuh di bus teh single terkaca tuh ting tang nyanana ka Allah teh kajawat seperti gitu seperti kos gitu eta keur cerita mun musik mun piano naon bae nu kadeleuna ku urang kokos gitu sebab urangna syariat jadi berarti urang mah ka syariat bae ka benda-benda ka tingkah-tingkah nu kadeuleu ku urang nyanana pan geus ninggalkeun eta dirahasiakeun cukup Allah bae jadi ka Allah Maha Latif urangna jadi zahir bae batin lain selalu kos gitu sebab geus eueuh gairiyah selain Allah ngan ka Allah kumaha bae carana nyana kumaha bae carana ya musik ya piano ya dan lain ya nyanyi zahir masalah batin ka Allah jadi loba nu katipu tak ku ahli marifat mah loba nu katararipu mun keur carita tipu padahal teu maksud kitu nyana nyumputkeun nah ieu 100% kos gitu di dunia lain sakadar di Indonesia ku embung-embung na kanyahoan urang mah lain pan lamun di jelema mah biasa bae asal di loba jelema bae haju bae gerakna lain deui besi teu pajar wali
ya lali ana sifatil basariyah al-ghairah sakadar carita mantar si hade ka ahli Allah sebab nyana moal kumaha sebab teu ngaruh jeung makhluk nu kumaha ge ngaruh sebab naon geus tinggalkeun jeung benda-benda teu ngaruh geus ninggalkeun ketika can ninggalkeun moal dibere rasa ketika geus ninggalkeun dibere rasa 100% dibere rasa ku Allah sanajan atuh kumaha Allah tama merena ngan seperti kos kitu asal geus ninggalkeun ka perbendaan permakhlukan eta geus otomatis Allah mere bae saeutik pisan teu dibere saeutik pisan sebab eta perjalananna seperti kitu moal ditata ditoriko eta teh satu perjalanan wari nyana geus tinggalkeun makhluk teu ngaruh makhluk nu kumaha-kumaha teu ngaruh mantek nyana teu beurateun ka makhluk ninggalkeun bae sare bae sabodohan sebab naon hatena geus lain ka makhluk tinggal makhluk bae nu puyeng nungguan lah kebelah teu kapanggih lah dan lain-lain sebagainya atuh nyanana mah keur lain di alam eta nyanana keur perasaan jeung Allah atuh hese kan kitu kena berbagai benda apa ngaruh ku karimun keur murah aju ngaruhan deh ku mobil truk aja pengen nu beureum atuh komo tah mah surat-suratan aja nya HP jadul nya mobil bodong remna blong masa aju ngaruh ku nu kos kitu atuh rugi amat rugi geus aya babarengan ahli marifat jeung awewe teu ngaruh dan mata teu aneh ngahadaman lah awewe dan lain-lain sebagainya teu ngaruh sebab beda perasaan geus lain di dinya nyana geus lain di syariat atuh geus dicerita di marifat deh lah marifat atuh geus kos kitu bae terus kau makhluk-makhluk nyana-nyana jadi bisa okos daun naon karena kena cai tales tah eta ge haji pendi ge jeung dunia teh kos di daun tales haji pendi dunia maksudnya tidak nyangkrung ngan teh lain marifat emang teu beunang emang teu beunang aduh ngagicel aduh kaluar atuh kandas deui iya ulah kaget mun urang ngadongengkeun Ki Sobari baheula di Garut atuh sanajan buya ge geus teu ngaruh komo Ki Abdul Halim geus teu ngaruh atuh beda perasaan atuh deui kumaha tuh makhluk nyana-nyana kumaha tuh cenah boga anak atuh lain deui sia sok ajudan utik kadinya heran aing mah macem-macem bae Coba kan rahasia pribadi toh kos gitu atuh dongkrak malah deui aing hese nyaritakeunana atuh mbahna makrifat teh Kangjeng Nabi 9 pamajikanana mbahna makrifat ye atuh ieu mah makrifat henteu Pak dongkrak Pak aduh ibu rugi 12 nah jadi nafsu birahi membeda nafsu birahi ka pamajikan sebab naon nyana kan geus aya di alam eta alam perintah tah geus ka ditu dage diondang datang teu datang kumaha nyana bae sebab geus lain di dinya ketika datang aya perintah berarti beda tah eta keur carita ma'rifat li anna sifatil basyariyah al-ghairiyah la tafna illa bitajallizat jeung moal leungit sifat bodoh ka Allah ieu maksudna lain bodoh ngitung sia make bodoh ngitung deui jaing sipren hebat teu nyahoan ku ari mah sipren mah baheula Bang zaman kami sipren ngaranna di SD teh geus ngitung sipren bagi kali sipren. Nah, bodoh politik lain, bodoh ekonomi lain, bodoh ke Allah
moal leungit kecuali ku nganyahokeun zat subhanahu. Jadi ku ari ditata melalui mursyid gancang caritana ayalah perasaan. Oh nyana sorangan ge kaget jeung indah aya perasaan kos kitu kenikmat luar biasa embung lah nyana teh babarengan jeung jelema ngahiji embung sebabna aya kanikmatan kiai nu mantak bareng jadi dinya aya kanikmatan zahir sebab dibere kan mulumayan sabaraha dibere model sia moal bade teuing atuh aing protes protes lah jangan bangsa puluh ratus lah atuh kumaha gawe kan jelema ge atuh al jaza bi qadril amal nah aya perasaan eta teh indah hese nyaritakeunana sebab batur nu ngaji Quran kadenge ku urang lain ku ieu kok karasana ku awak eta mah kan hese dicaritakeunana eta mah hese dicaritakeunana nikmat ngeunaheun sebab roh nu ngadenge roh pan sakujur awak nu ngadenge lain ceuli urang mah syariat ceuli bakhronna bagus suarana bagus syariat ieu mah lain sakujur ngeunaheun ngadenge nu zikir ngadenge nu assalamualaikum embung nurutan nya nama embung nurutan sebab naon ai nurutan mah ngaranna kabawa ku alunan eta syariat nya ngarasakeun ngeunaheun jadi mun aya anu maca Quran ngeunaheun teh ngeunaheun lain ku ceuli mun aya anu maca assalamualaikum zainal anbiya ngeunaheun geus embung nurutan nya kieu tilok membaca Quran bangsa nunggu datang ka dieu jarang teu kuat lamun maca sorangan teu kuat salat teh ngeunaheun jasa poho datang ka poho kos gitulah jelema anu dibere ku Allah pergeseran perasaan lantaran naon nyanana geus eueuh sifatil basyariah saat eta ketika datang deui sifatil basyariah eta ketika datang dari sifat basariah di nyana dahar menikmati dahar masalah masalah tapi menikmati gangguan 100% 100% teh utama selain 90,9 deh 100% aya sifatil basariah nempel deh nyana kan tanyang cerikan eta saat batur jeung cerika dosa nyana mah lain jeung cerikan eta ka mana ngeunaheun teh nu kamari ka mana mantap mulailah nyepi embung lah geus di jero kamar ngonci maneh sebab beusi aya nusuk mama watas teh naon karangan orang Batak tak seperti eta lah wah teu bisa leungit sifat bodoh ke Allah kecuali ku maripat sifat basariahna geus eueuh geus tajalli Allah maripat ngaranna kuari sifat kabodohan ka Allah teh moal bisa leungit kecuali ku maripat berarti kan kuari geus Allah bae hiji bae Allah tah ieu deuk nyaritakeun teh kieu ayyu'allimuhullahu ta'ala bila wasitah kakaraknya dibere nyaho ku Allah lain melalui guru deui tanpa wasitah miladun langsung ti Allah ilman ladunian guruna teh mah kos kitu mah guru mah ngan sakadar nungtun kieu cenah carekan ku guru teh di omean deui lain kitu kieu lain kitu tambahan kieu dan lain sebagainya eta teh kan kanyawan tah ku guru sebab perjalanan nyana tadina nah kuari geus lepas henteu hayu jeung guru bae henteu kudu ai geus datang ka dieu mah kan maksudna geus supaya usul ketika geus usul geus lempang sorangan geus malah ngaleuwihan guru bisa keur carita kuari dibere ilmu laduni atuh geus ilmu langsung ti Allah asal muka kitab mana baik Allah seakan-akan tak kieu nek mah aju
lamun atuh boro-boro kitab tebak atuh aya naon gitu ngaranna aya bahasaan. Ku ari mah teh tangkal kayu ge dibere nyaho ku Allah teh. Ieu teh tangkal kayu anu aya rahasia di jerona teh ieu teh aya kitu pengobatan anu. Tah lamun aya jelema anu tah ieu teh obatna tapi teu bisa diakurkeun. Allah merena harita teu bisa diakurkeun. Aya jelema tek we. Oh penyakit naon? Make daun anung. Nya kan ti Allah. Nah, di Allah tama kos itu tama Allah mere. Aya deui penyakit kos kitu bebeja ka haji pede. Ya, jak kiai ge make daun anu. Ngakurkeun berarti kan? Heeh, diinum pae. Eta mah kan di Allah hese teu bisa diakurkeun teh mah. Nah, ieu banjur gai paeh mah. Nyanana ketika aya deui nu datang banyak kita sarua jeung eta teu mungkin dibere eta deui sebab nyana ti Allah ayeuna teu aya mah ti Allah teu bae ketika Allah mere dibimbing langsung ku Allah bila wasitoh masyaallah aya anu cager ku jukut aya anu cager ku daun suraung anu cager Allahna saat eta mere seperti kos gitulah wali ngaranna nah mantap lamun keur dibukakeun hijab tak mare coba ka anu ge ke kapangi jeung jelema jeung tetep pentak ka dieu tah nah eta teh hese geus hese teh mah saat eta Allah ngabimbing milladunhu ilman ladunyan maka payaripu nyana nyahueun ka Allah bitaripi ku Allah ieu nu mere nyahouna wa ya'budu bitalimihi nyana ibadah ka Allah ku cara nyana atuh ku pauruk Allah kos Kangjeng Nabi Khadir jeung Kangjeng Nabi Musa alaihis salam saat eta Kangjeng Nabi Musa nabi rasul kulantarannya nama diberena ilmu syariat jajang umat ai Kangjeng Nabi Khadir mah atuh kapan nya geus dibere ilmu hakikat atuh pan manggihanana ge kudu make cara heula lempang heula sirina mun lauk bekal ngakolosot pan eta mah bekal geus digoreng masa sih kudu haju lompat ka laut kan kudu kos kitu perjalanan ngaranna nang Allah ta eta teh ku Allah mun deuk banggihan seperti kitu banget mantap hayang kapanggih jeung guru jeung mursyid eta hese sebab Kangjeng Nabi Musa ge kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir hese sakalina kapanggih Kangjeng Nabi Khadirna di laut kok teu kelem sih teu kelem Kangjeng Nabi Khadirna di sajadah di luhur laut kieu bae diuk. Ya coba Haji Pendi. Ayo kita di luhur sajadah di tuh di laut itu bae tuh naon karena di kulon teh. Nah, geus urang kudu siap-siap ngukur 2,5 meter. Maksudna duaan. Duaan dan panjangna bonceng anjing motor ka ditu. Paeh kabeh. Hese sebab sanajan pahareup saja deukeut babarengan ari nyanan teu dibukakeun hijab kan aya suudzon bae ka guru mursyid selama aya suudzon moal bisa jadi guru sebab guru mursyid teh neuleuh nyana kan neuleuh dibere deuleuh ku Gusti Allah moal dibere sebab aya keneh suudzon ngahadamna dan lain sebagainya kaharere hese ikeur carita metode terus beda Kangjeng Nabi Khadir teh jeung Kangjeng Nabi Musa alaihis salam. Nah, ganjang caritana bae lah. Yo, naik perahu, naik kapal. Kunaon tuh dikampakan. Secara syariat kan kadeuleu ngampakan rusak. Mantak awas nya. Lamun babarengan jeung kula cek Kangjeng Nabi Khadir. Ulah nanya naon bae. Ulah nanya, ya tapi teu kuat kan sebabnya nama dedeulean syariat dikampak atuh bahaya ya malah mun teu diomongkeun bahaya. Nah cek Kangjeng Nabi Khadir kan tadi ge ulah nanya hiji kabelah dituna jeung yatim 2 tilu eta pager dan lain-lain sebagainya terus benta disuguhan dah dibunuh eta kan kabeh ge ari Kangjeng Nabi Khadir alamna alam hakikat geus jana nyahoeun kudu kieu ti Allah langsung ari Kangjeng Nabi Musa alam syariat
hakekatkan selama moal akur nu ieu deuleuan hakikat nu ieu deuleuan syariat nu ieu dedengian hakikat nu ieu dedengian syariat nu ieu mah amban hakikat nu ieu nah moal akur pasti bae reaksi seperti kos kitu maka lamun geus datang ka hakikat yusyahidul arwahal kudsiyah dibere nempo roh nu bersih teh katempo puluhan jelema ratusan jelema ribuan jelema nyanana geus aya di hakikat katempo roh padahal yasalunaka anir ruh kulir ruh min amri rabbi ulah nanya roh urusan pangeran kulantara nyanana geus deukeut jasa jeung pangeran atuh bisa nempo la yasalunaka anir ruh kulir ruh min amri rabbi ulah nanya bagian-bagian syariat torekat moal bisa nemporoh kajian kuku sanajan geus marifat ge moal bisa yasalunaka anir kulir ruh min amri rabbi deketan heula nu bogana ketika geus wauh jasa jeung Allah ngahakekat ngaranna berbeda jeung batur mah tetempuan nu ieu syariat toriko makrifat ge can diber ketika geus hakikat kan lain tetempuan nu ieu roh nu main makanya na bisa nempo yusyahidul arwahal kudsiyah ai arwahal kudsiyah mah pan teu maot nya nazarah ka Syekh Maulana Hasanuddin ruh kudsi yeuna urangna ye jelmana geus ruh kudsi atuh bisa ngobrol Haji Pendi misalnya zarah ka Syekh Maulana Hasanuddin atuh ngobrol jeung si Hasanuddin jangan bawa sa mobil ieu jeung nya Haji Hasan ge malah mah dahar bareng aju minta dibayaran deui tah tegah harti marga harti sebab ieu mah geus aya dina hakikat roh atuh kapagi jeung ngobrol teh lain kos ieu lain make ieu jar roh lain gimana Pak Hasan habis dari mana emang kok tadi enggak ada sih oh habis dari sono iya lain kitu atuh tah ngaranna Haji Hasan ieu mah teh kudu cukup tek bila sautin wala harfin wala nutkin ngobrol tapi ka harti kok bisa kos gitu panu ngabimbingna nu maha kawasa dibere pawis na hakikat ngarananya wa ma utitum minal ilmi illa qalila ajana termasuk nu qalil 1.000.001 geus lain 1000 hiji deui geus lain 1001 eta mah 1001 malam Malaysia eta mah anyar penarukan tah mah aduh nah iya nunggus kos gitu geus hese ditebak ngan reaksi nama bengong jelema ge mah bisa kitu jah kok bisa kitu reaksi dan beda reaksi berbeda gitu kok gitu kok nyana ge bertanya-tanya kok aneh setiap langkah-langkahna ge beda iya sebenarnya mah mun dianalisa ahli hakikat mah beda ngan lamun teu analisa akur biasa bae biasa ngan lamun telek-telek pasti berbeda pasti sebab nyana minimal nyana di alam marifat beda perasaan marifat jeung perasaan syariat cuman nyana kan geus embung kanyahoan teh kabehan geus embung kanyahoan geus nyumput teh nyumput di nu caang teh kos kitu ngaranna nyumput di nu caang teh kos kitu ngaranna nyumputkeun marifat supaya ulah kanyahoan cuma pan ngomong sing ade aing mapan marifat budak ngomong nyana mah masyaallah beda kan aing mapan geus marifat aya sieuh syariat kan budak tamang geus teu disumput-sumput deui tah mah makrifat tah mah bener tah mah kudu diteundeunnan aina ku titik jadi magrifat jadi gayung tah iyalah wa hudaka yusyahidul arwahal kudsiyah pengalaman Tuan Syekh Abdul Qadir dikitabkeun di dieu atuh nu lain ge seperti kitu bae kajian kudu tanyakeun ka ahli hakikatna seperti kos gitu jelema bergeser marifat bae geus lain deui kajian kudu
selalu nyana teh mun ditaliti kurang berbeda naon bae pasti ngan naliti da kan hese nu geus itu kudu ngahadap nu mantak lamun neuk guguru kudu ngahadap heula engkena teu nyaho kana itu ngahadap mah teu nyaho perbedaanna guru teu nyaho dan lain-lain sebagainya dasar bae tapi ku ngahadam seminggu 2 minggu sebulan aya engke berbeda boh ucap nu kalepasan tingkah anu berbeda pagawean rada lain engke karak kelainan etalah nusuk disebutna alam marifat nyana geus aya di dinya minimal eta ketika ditulakeun ngahakekat leuwih dahsyat deui embung kanyahoan eta teh tadi style musik padahal nyanana keur jeung Allah batur kajen emang cilih syariat ieu batur mah pajar akur bae kan ngamusik tuh tanya engkena tanya kos kidahlan teh cek abah teh dongeng abah nanggap naon garangan di urang dinya nanggap golek nyana panghareupan kieu bae nya panghareupan kan cek masyarakat waduh kidahlan jeung nonton golek masalah ngan tanya engke geusna tanya kiai lalakonna teh lalakon naonnya kuku tadi teh lalakon golek we teh dalangna emang aya golek pan aya haji pendi mah mun ditanya teh tadi aya golek waduh aya kelalakon bah eta mah si Semar si Udel si Cepot itu atuh capetang berarti ieu mah di bawah syariat ieu mah juri ieu mah orang nonton orkes wali masalah janyana mah keur nyumput geus bae kan tuh nu joget nu naon nu gigel nyanana dihareup we kos kieu tanya ai tadi saha sih nu joget di luhur biduana asa moal nyawa sebab keur jeung Allah ai haji pedi bapan awalna ge emang di WA ieu iya awalnya ge ieu biduana anu batu emang kahobinyana atuh biasa bahkan jangan mah milu joget iya ente mah ini masih jaya mah wa hunaka yusyahidul arwahal qudusiyah nah iyalah perbedaan masih panjang ya yusyahidul arwahal qudusiyah bahkan kadituna wa yarifun nabiyahu tanteu model teh nah iya kan global tah hese tah urang dongeng hikam dongeng ihya moal bisa moal kaharti paling kaharti lapad bagi jelema nu nyurakeun lapad kan teu nembus kana kolbu jai bisa surah kos kitu mah jai gampang tuh kos kitu bahasa mubtada jeung khobar geus jadi kalam syarat yang jawab geus jadi kalam fiil jeung fa'il geus jadi kalam ya atuh asal jadi kalam berarti kan geus ngarangki lain etana perjalanan carita ma'rifatna ieu nu hese sehingga nembus kaharti minimal kaharti minimal keur ngaji teh kaharti kaluar we ti majlis la ora ono maning la iya ge ya wong ngaji ge ngopi bae ge we selama ngaji iku udude ya entek 2 bungkus ge we premen ya atuh sira saking krojo ge ya sia maya bisa Jawa kronjo atuh kebel-kebel bae mantong ka Sunda deui wayaripun nabi wallahu a'lam bissawab urang masih keneh nyaritakeun tentang diat masih keneh panjang lalakon moal kabahas datang ka puasa hareup yes ya mah urang ngajina santai bae asal nganyahokeun hungkul jang diri urang supaya urang leuwih hati-hati supaya urang jaga di akhirat ulah neumbleung sagala rupa bersihan diri urang tina dosa-dosa zahir maupun dosa-dosa batin terutama ieu tentang kabair mengenai diat jinayat balas pati
ulah hirup urang datang ka urang mabok kabair zina diancam keras, maling ngabunuh eta mah ancamanana keras, sehingga eta mah di dunia kene dikenakeun sanksi ku Gusti Allah melalui keputusan negara. Nu di nagarana eta adalah make aturan-aturan Al-Qur'an, baik berbentuk amir, sultan ataupun khalifah, atau model diurang presiden, yang mayoritas nama Islam. Tah mabok lain letik-letik dosa, sebab eta sangsina kudu dirangket 80 rangketan. Pan ku hari mabok teh dijadikeun tren. Anak muda lamun teu mabok, wah ortodok. Namun hayang jadi anak muda nu mudirun mabok. Pemandangan-pemandangan di filmna atuh kos kitu turun orang-orang barat ka urang kieu kita dutukeun ku urang geus teu make Al-Qur'anul Karim. Tina mabok malumpat namun teu maling kana zina, sebab akal geus leungit zina. Mun muson atuh datang ka paeh, lamun goer muson atuh dirangket 100 jilid dan pan lain letik-letik hukuman eta. Berarti maling lamun geus datang ka nisab maling 4 gram emas potong dengan sakit. Kumaha teh cenah lamun di DPR eta mah maningan ge digantung habek temen. Sadar. Wah, pemerintah eueun nu teu korupsi. Lillahi ta'ala eueun nu teu korupsi. Beneran ieu mah. Hese moal dibaturan lamun nu teu korupsi. Aduh, mangga ingat tuh ayeuna mah urang hararaya memehna geus nyogok hayang jadi pemerintah. Masyaallah karim. Imam Hanafi mah baheula dititah jadi hakim, dipaksa ku Raja Mansur. Imam Hanafi gideg. Jawaban Imam Hanafi hampura, lamun kula jadi jelema bener teu pantes nu bener jadi hakim, sebab eta mah pagawean nu kurang bener. Mun kula teu bener atuh engke ngahukumanana leuwih teu bagus, sangat teu bener kula mun teu bener jadi hakim teu layak. Kula membung tangkepnya na di penjara, titah jadi mufti, titah jadi qadhi, titah jadi hakim, embung ditangkap penjara, keluar deui dipaksa titah jadi hakim, tetap gideg embung, asupkeun deui ka penjara, keluar deui titah deui embung deui, akhirna diracun. Imam Hanafi diracun, sakitu gede da. Begitu diracun manehanana minum lain deui rarasaan awak. Oh berarti aing diracun, seurinya seuri diracun seuri, coba dibojong. Seuri itu maksudnya gua bebejanya ka murid-muridna jeung ka rekan-rekanna, kaula mati syahid cekeun teh sesuai jeung doa kaula. Kula bakal nyusut ke para syuhada-syuhada. Bener tuh kawal. Genep hari maut. Maut diracun, syahid berarti. Ya Allah, ya Rabbi.
jelema gede embungeun jadi hakim kuari mah hayang jadi ketua MUI nyogok hayang jadi Kapolres nyogok hayang jadi wali kota geus lain nyogok deh gok janu kasogokna ge kiai nyogok eta mere teh nyogok kiai dibere soseur-soserian kiai bego dibere ku calon wali kota soserian innalillahi wa inna ilaihi raji'un insyaallah oh karim atuh komo RT kiai rage soserian mental deui kiaina bego kurang gede mantap mana tuturkeun deuleu Imam Syafi'i tingali Imam Maliki tingali Imam Hanafi ahli-ahli Allah nu dituturkeun datang ka yaumul kiamah ku urang mazahibul arba'ah anti dunia anti duit pemerintah coba teangan di Kabupaten Tangerang nu embungeun duit pemerintah bawa ka Cilongok deuk dijadikeun jimat ku aing ulah kitu cenah kiai di Tangerang malah hese di Serang atuh Serang hese Pandeglang coba teh hangat nu anti duit pemerintah nuturkeun Imam Syafi'i Imam Maliki Imam Hanafi Imam Syafi'i atuh dipaksa mbung sarua we mung duitna jadi mufti Imam Syafi'i anti kana duitna tegar nu mantep Imam Maliki sarua bae datang ka duitna diangsongan ditenden di juru dibagikeun Imam Hanafi boga anak kemudian anakna ngadahar apel pamere ti raja kadeuleu ku Imam Hanafi dicekek anakna tonjok sungutna calang kaluarkeun sia anak aing haram kudu ngadahar kos kieu moal jadi jelema sia cekek keluar kabeh karak di inuman sia aya di urang nu kos kitu ceng ye ti bupati ye mam bil barakah bebeskeun habak ieu keur carita urang dituturkeun Imam Syafi'i urang kan lamun geus teu bisa Imam Syafi'i modal tawaf urang taklid ka Imam Hanafi bacakeun nu kos kituna pikih nama babari cek Syafi'i kieu cek Maliki kieu cek Hanafi kieu lah tamah ilmu pacekcok mana nungeunna ikhtilafu ummati rahmatun silakan ta eta nama henteu dipacekcokeun ta ma'rifatullah nama Imam Syafi'i Maliki Hanafi eueuh nu dipacekcokeun tah tuturkeun eta bisa-bisa setengah atuh ulah nyeunan proposal bae oh iya mager sholat Allah Akbar geus katari wancan ghairil maghdubi ghairil ghair mudah-mudahan we kata ieu hayang meuli Avanza ieu teh wala dohol kiai tolol tuturkeun mana umat kuari Masya Allah ilmu masa gudang warok namana ieu keur carita dongeng nu kurang ditaluturkeun ieu pahamna urang teu bisa make Syafi'i tawaf Hanafi lah ayo ditaluturkeun ku urang sok dihulah dihela masok satuntung aya mah mazhab ayo asal bisa bae di kumaha ta kumaha tapi maripatna teu ditempo ku urang warokna teu ditempo Masya Allah urang lamun nyaritakeun para wali dinyekel duit ti pamarentah ngurucut jadi getih ngurucut jadi nanah paneta weureunna nanggeus jelas zaman baheula komo zaman SBE geus lain getih jeung nanah deui bareuna nu tah maka kedohna tah geus ku urang kitu urang seserian deui nginum racun seserian mentak teu daek khusyuk ge salat hese jasa Masya Allah nah ieu urang ningali sejarah-sejarah lalampahan ahli-ahli Allah
minimal atuh orang muringkak bulu helanan kadanan orang ku apik secara kos gitu muringkak bulu we atuh teu muringkak bulu nu luhur nu handap sugan muringkak we di nu dihandap lain muringkak deui nu dihandap mah entudan sama ara rese jas keur carita orang ahli-ahli Allah subhanahu tadi kiai-kiai anu maot teh kiai-kiai anu boga silsilah dicokot ku Gusti Allah tesepuh ya terus gantina dimeranggen bae kuari geus gantina aya mah ayangan barang ditempo ka ditu atuh kos kitu kaayaana zaman tan DPR pusat panu neruskeun ayeuna teh di deuleuna geus saliwatna ge atuh biasa-biasa bae Jawa Tengah Semarang aya ge biasa bae di Jawa Timur biasa bae tinggal aya hiji deui Habib Lutfi ge geus eueuh batur cak jana geus eueuh batur cak jana kamari ieu mah boga batur teh 5 hiji Gus Dur kadua Ki Fawaid katilu Badim Kendal nomor kaopatna sekumpul Kalimantan 5 jeung nyana sekumpul maot rame ribuan ku ari nu zarahna dibangun miliaran setidaknya kalau di Kalimantan mun nyana ngaji kabeh TV Farum saluran anak kabeh saprovinsi Kalimantan ngaji kabeh nyana mah teu hayangan dikondisikeun we kos kitu kemudian atuh Ki Fawaid maot kemudian Gus Dur geus maot aya Mbah Ndim hiji deui ge atuh biasa artinya masih nyambungan kulantaran nyana aya kegiatan kadang di NU kadang nyambung menyambung teu cara nu kamari nyambung kene tinggal hiji deui mentak hesek sedengkeun bebah beblut pina geus kolot deuk ka saha kos kitu mah pan teu bisa dikondisikeun kumaha ilham ketua thariqah mah hese teu bisa dipilih demokrasi teu bisa nyana geus bingungeun ku ari nempo sa Indonesia nyana nyahungan sa Indonesia Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Lampung Kalimantan Aceh Padang terus nyanangan sakadar ceurik ngurucut cai mata teu kumaha dina harti ieu geus kabawa kabeh ku ombak erosi eueuh kiai anu teu boga HP eueuh kiai anu teu boga TV aya cenah di Cisoka teu bogaeun TV bener tapi nyana sok nilu ka tetangga jawa keneh-keneh ge mending boga atuh ngariweukeun batur teman ya Allah ya Rabbi Masya Allah aya anu cicing bae teu ka mana emang cicing teu kapake nya nu mantak RT tilok datang sapira nyana atulah ya cicing teu kapake mun kapake mah ancul-anculan sarua jeung batur oh ya Allah nu mantak iza tajal jalal alim tajal jalal alam di mana ancul-anculan kiai alam bakal leuwih riweuh ancul-anculan tergantung alimna kiaina teu tarariis urang silaturahmi ka kiai kadenya amanat ya di dalam kurang dukung nomor sekian si salah atuh murid mah daek bae orang nyana mah geus diwawalan pan eta teu sejuk sakedeung deui partai beres pilkada moal kobol deui partai kiai geus baroga pilihan kabeh nu PKB P3 Golkar ye kiai blon ye kayak Demokrat ya. Lain hayu ngararaji bae lempeng-lempeng ke ulah loba pas ini akibatna pas ini ayo kiai anu kamari puasa Rebo kebelah dia puasa Salasa kebelah dia ulang hiji nah naona ngeblon-blon awak lain hayu dulur lah atuh nu geus manggeus bae urang ngahiji bae besi ka bawa pae geus urang bener nama cek Allah kabeh pada boga keyakinan jeung boga aturan tiiskan ke masyarakat. Waalaikumsalam. Siap puasa salasanya? Dia ulah. Belah dia ulah. Mungkin lah.
bagus beres silaturahim mal jadi lah cenah bodoh tadi gitu masalah giliran berdak kebal di suratan dulu jadi bos sini dong jangan saya makan puasanya Selasa nggak apa-apa bos mah kecuali yang bukan bos kayak oplo teman bos itu tiiskeun diri engke ka bawa tiis umat meureun nu mantak teu nurut kanyana ge urangna meureunana encan layak diturutan geus jauh ku berarti Quran hadis isu lah hawa nafsu sia teu nuturkeun pamarentah awas ya jeung masyarakat ge meureunana naik tuturkeun mah nya ge nuturkeun teu kudu hese-hese geus sabodo sia teh geus ku aing deuk bejaan teu mah sabodonya aing teu tanggung jawab geus masing-masing mah geus beres ieu mah teu geus anu kamari Salasa ulah ngaji ka aing weh tungtungna mah nu ngaji we di nyana teu tarariis masyaallah kurang teu hawa nafsu kadanan ku ngomong kieu bala nuturkeun aing nuturkeun batur bala aing mah sapira aing ilmuna ge leutik sabodo tama keur akur we jeung aing ngatom deuk keur henteu naon teu ngeunaheun pan ieu mah sia teu nuturkeun aing pan kiai sagedeng ge aing jadi abuya sia si telok nyebut abuya ka aing kiai pan aing anu nanya ka mana Mang Haji bae kok sia kiai atuh kira ngomong kiai sia ka aing teu kadeuleu udeng-udeng aing sorban aing teu kadeuleu kiai ka mana tarada deres aing sebut kiai gitu mah aing ditanya tarariis isuk mah mama atuh kiai mamanukan ka mana hartina ieu batin urang kula mah ngomong kos kitu ge kok kitu urang lempengkeun hayu lalaunan insyaallah iya ngaji urangnya di negara urang jelas-jelasan geus teu kapake teu dikondisikeun lantaran negara urang hukumna hukum Walanda demokrasi HAM hak asasi manusia buatan manusia tahun nu kamari mah kitu tahun nu kieu kamari mah kieu hukum teh tepat teh tapi hukum Allah mah paten nu langit bumi Allah nu nurunkeun hukum Allah nu utar atur Allah urang bakal balik ka Allah ke dipertanyakeun urang tanggung jawab di hareupeun Allah lamun inget kadinya sararieun sabaraha gubernur geus maot ditanya nyana ku bupati sabaraha bae ku Allah sabaraha bupati nu geus koit bakal ditanya nyana ku Allah sabaraha presiden di Indonesia anu geus maot ditanya ku Gusti Allah kitu kene kiai ulan ngulinkeun hukumna ditanya ku Gusti Allah eta ketika urang ditanya di hareupeun Allah emangna Allah bisa dibohongan ku urang kula ngahukuman gitu Gusti bener sia karena Allah bohong sia karena Allah Gusti bohong sia ya seetik lah karena itu neraka emang Allah bisa dibohongan Allah mah maha uninga tuh sararieun bandurang ya Allah Izaid kuaringan yayaki Umar make panah kebenaran panahna teh seseketna aya dua cagak panah teh aya nu hiji seseketna disebut sinan ruruhit aya nu dua kitu tah jadi lamun nancep teh dua Zain nganiayaki Umar make panah ditancapkeun ruruhitna ternyata ruruhitna teh horeng aya dua nancap ka jero beteng nu jadi masalah kuari ieu kan kudu didiatan bales pembalasan anu lantaran dua hiji apa dua takos kitu tak kan lamun belati mah cep hiji golok cep hiji panah anu hiji lencos cep hiji kuari mah dua tak ieu hitung mah hiji apa dua munrurihitna ya dua fasintani hitung dua Masya Allah
dua asalnya obanya mahalana nya sebalik bae ngaji ditajong doang poho nu kamari mun ditanyaan ya tuh selepeng bleng so lah kieu teh teu kapake ieu cenah geus atuh kumaha siapa ya tuh tenah orang gaji bab diat di awal tapi kaya ya nyaho bae namun ditanyaan saurang-urang namun nu bisa balik nu teu bisa teu balik atuh loba nu teu bisa aing mere dahar ka nu teu bisa loba kudu mencitan ku bawa malulu atuh aing teu lulus ya murid dah aja nu bisa ge ngaku teu bisa bae aing cenah ngeunah dahar di dieu rugi nu bisa bae cenah balik sorangan asalnya orang nyawakan kena menangkan jarak Masya Allah sana aja itu dilaksanakan walayas kutu arsul tegugur emboh bayaran diltihami mutihatin kurapat natatu mutihazaid naniayaki Umar ngabacok sirah datang katingali kakatingali tulang datu mudihah ngarana na eta teh gapan wajib kudu bayar diat nah kuari geus dikadokterkeun rapat cageur kurapetna tatu mudihah ki Umar hasil ka medis di panasilinan di kaput dan lain sebagainya kau dia mau nunjuk ke panasilin semua merendah obat panasilin manjur jasa pada orang itu panasilin Masya Allah panasilin lagi manjur lain lalagaan sebab kula kerletik eta obatna panasilin ujung mantri teh maka sepeda damas di tukang naya tas gede so lumpah asal aya budak bae kieu eureun nya nama siap wah boroknya geus teu ditita deui ya panasilinan ku aing sia berangkat kapan ide jeung jelema wah sia korengnya ya panasilin ya di aing totolan tah paparan dieu berangkat teangan coba mantri dokter nu kos kitu ku hari zaman kula masih aya kebe tahu kos kitu nu karena Allah Masya Allah bener-bener sama mantri dokter lillahi ta'ala komo digerokeun wah geus bungaheun jasa sangkilang teu digerokeun ge liwat emangnya na ditugaskeun ku Gusti Allah cak dirinyana aing mah boga ilmu kedokteran geus boro-boro dititah nu teu dititah ge emang aya di aing obatna geus kuari masa kitu geus aya ge obatna dimahalkeun aduh datang ka ngek-ngekan ya ini resepnya ya ntar 5 hari kesini lagi ya datang deh gimana ada perubahan ya nih dikurangi obatnya yang ini diganti 5 hari ntar kesini lagi ya 5 hari gak ada oh iya udah bagus ntar 5 hari kesini datang kami sana untuk ya dokter teh dari ini obat kalau beli di mana di yang lain mah mahal saya mah dimurahin ya saya mah nggak ngambil untung gede-gede asal ada ongkos saja kalau udah sembuh udah nggak usah kesini lagi ya udah kalau obatnya masih ada kasihkan sama yang lain udah ya udah sama penyakitnya sama obatnya kasih sama yang lain kalau ada ayam sama penyakitnya sama ente kasih ayam juga udah beres lah ya Allah ya Rabbi iya ente risiko segitulah nah pas kiai ayah ilmu di nyana aja meta tuh guru diondang ngomong jadi ondang ente eta kiai belum ilmu ayah di nyana satungtung ayah kesempatan jeung hayangan atuh ngomong ya na carita hukum tak carita
jadi ondang tuh ngomong kape jadi eta lamun jangkrik kudu dikilik mun teu dikilik berarti lo ngingkringan dikilik dikilik dibere jukut ngingkringan kuancang jadi bere jukut ngingkringan kana pingka ya kiai kuari kiai pingka ya dikilik wae masyaallah masyaallah aduh tetep tatuki Umar geus rapet geus cager Ki Zaid can memberikan dia terhadap Ki Umar ku geus cager teh teu gugur tetep bae wajib bayar wajib bayar khamsatu ab'irati 5 onta wajaifatin jeung tatu jaifah nu di luareun sirah andai kata dibacok dina pelebah cangkeng kebeneran Ki Umar kuari langsung ka dokter dikaput sanggeus tadi kaput kuari geus rapet deui nah eta Ki Umar nu boga gawe tetep wajib mayar bae sanajan geus cager wajib kudu ngondisikeun diatna beres nyaritakeun urusan tuta tatu nu eta Ki Musonib kuari rek nyaritakeun bagian kedua mengenai tentang anggota badan anu hiji-hijian nu bakal dibahas ku Ki Musonib di dieu aya 16 rupa hiji urusan ceuli 2 mata kan tama hijian nomor katilu jafnun talakop mata ieu ngaranna naon teh ngaranna naon ngaranna urang mah talakop mata ieu naon ngaranna kelopak mah ieuna tah ieu aing mah nanya ge itu urang boga teh nyawa ngaran deui tah talakop ieu kelopak mah ieu tah ieu naon tah ieu alis ieu tah lapok mata tutup mata kap Masya Allah karim tenyahuran bah mereka obat anfun irung sumur kalimat syafah biwir hijian kata mun dirusak maksudnya kata kumasang sih lain hijian-hijian gitu ngeus dibahas ku ulama Masya Allah karim ketika genep lisan letah kuma mengerusak letah ketujuh sinun kuntu kumaha mun ngarusak kuntu nampili ngerungkan kuntu mau gerak sakumaha batu kali rungkan kuntu atuh kiai cenah ulah rungkan coplok atau umplak bae kuntu kurang hebat rungkan serem kadang aduh Masya Allah udah karungkan gitu untuk nomor kagenep nomor ke-7 untuk nomor ke-8 layun janggot nomor ke-9 yadun ke-10 rijlun suku ke-11 al-maktun pepentil susu nomor ke-12 zakarun zakar nu ngagantung nomor ke-13 unsayan ndogna nu 2 cek berang Jawa mah peli
cek orang Cikupa mah peler aing itu dijelaskan kumaha dijelaskan kada ku awewe garila cek awewe aing sanu ni tangga aja sia kaya aing ngadek ngebahas peler ja halo itu wae gaji geus komplit mun urang ngaji pikir kos kieu raya kabeh aduh aliani birit dua kula bakabari ayang serina aya sedihna aya aya wewe datang nini digende muriang gitu kula kasurupan bari bakari atuh teh cenah lain kasurupan kieu ieu geus kolot nini muriang sakaratna hese kamari geus seminggu ka tukang geus sakarat bari rada sehat deui hayang dibawa ka dieu aslina di mana ya Karawang wah lain deh di Karawang kari umur seberapa saya 70 leuwih cenah kieu kolot geus keur sakarat kamari minggu kamari sakarat kuari rada eta naga deui digendeng ku anakna yang ditaluturkeun ku dulur-dulurna hayang ka dieu bae cenah kiai hayang naon emang nih abdi cenah kiai mumpung bisa keneh ngomong tulungan meureun abdi hese sakarat teh geus dua rintakan sakarat teh geus dua rintakan hese keluar meureun abdi masang susuk baheula keur ngora kiai oh naon dipasang inten jeung emas di mana di dieu cenah kiai tah di dieu di dieu tah mulai ya ambo di dieu kajawa di buku lagi kurang ada yang seri di mana deh di dieu dasar Karawang sialnya sudah masya Allah pohara kula ditanya keur ngora emang jadi naon ini ya gitulah pernah jadi ronggeng tah ayo ka dieu kawin jeung urang dieu juga maot salakina geus cicing di dieu anak baranakan ieu bari kula sadar cenah ieu cek anak-anak kula bawa emak masang susuk dibawa tuh kula bentuk bisa ngaluar-ngaluarkeun kos kitu teh teu bisa jadi sabare cai we kena balik bae teh mah geus teh lamun deuk masang susuk cek kula ulah saeutik-saeutik dia setengah kilo maksudnya abadi keluarga juga orang bisa dijual segede kewaletik aduh Masya Allah ayo cerita memang gak susah karat memakai susuk bagus lain hiji lain dua ya aki-aki tahun kamario kolot nunggu sakarat kamario loba jasa nu lapor hese sakarat bener marake susuk guys bari ulah sok wani-wani make susuknya perang encan urang atuh ayeuna deuk berontak-berontak ja urang atuh encan wayah jeung naon nu deuk pake berontak atuh kuari teu bisa jalan kuari mah urang nuturkeun bae lah aturan-aturanan ge aya komando ketika berontak ketika aya komando urang taliti arahna ka mana ka arah komo lamun memang benar-benar kafir nyerang ka urang geus sama ulah diantepkeun siap sing-singkan lengan tangan kita maraju nu bengek heula kagok bengek sia mending paeh di ditu sia daripada paeh sambarangan gitu masih syahid nu gagah mah kiai nu kelumpat lah ka ditu kiai ondo. Nah mana nih ke-16 Safran 2 biwir nomor ke-16 15 Safran nomor Safran itu biwir handap maksudnya biwir handap lalaki mah teu boga eta mun dirusak eta sabelah kubah eta
kemudian 16 jildun. Nah, ye nu bakal dibahas ku urang satuan anak. Geus anggeus yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam di. Selesai. Urang tinggal macaan kitab hasil uraian Kangjeng Nabi anu diijmakeun ku para ulama. Terus kabelah diana difatwa-fatwakeun ku ulama tinggal dibacaan geus teu kudu urang kurang karang deui hararesa geus tinggal macaan kita bae yuh kitab nu mana dibaca moal datang kata akur pasti akur. Mereka hiji ku ari dek dicaritakeun tentang rusak celi gede fungsina celi. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Nah ye celi nya Innu minana kaulang adamalna khalaqnakum kaulang adamal ka manusanya amsajin nabtali tina caimani anu dihijikeun caimani awewe ofum ngaranna jeung caimani lalaki sperma dihijikeun borosot jadi urang ku ari urang teh caimani antek caimani mah teu najis lamun caimani najis atuh urang teu beunang ditoel suci caimani mah suci gaya di nu mau ulah abong-abong suci ya yang cuma yang nyawa diuyuk ya amsyajin nabtalihi bakal dicoba ku kaula cak Gusti Allah sakilah hirupna rendah henteu tawadhu henteu ngaku henteu aing pangeran sageus ngaku sia kumaha pengakuan sia ayo dicoba ku aing sia dicoba ku hirup dicoba ku sehat dicoba ku gering dicoba ku sugi dicoba ku susah nah aing nyoba teh faja'alnahu sami'an basira aing mere ceuli supaya bisa ngadenge engke sia ngadenge aturan-aturan wejangan-wejangan ti Kangjeng Rasul nu kazamanan jeung Kangjeng Rasul teu kazamanan jeung Kangjeng Rasul jeung para sahabat teu kazamanan para sahabat tabiin teu kazamanan para tabiin asbat tabiin teu kazamanan asbat tabiin para wali-wali di urang wali sanga teu kazamanan para wali sanga kamari zaman Syekh Nawawi teka zamanan Syekh Nawawi kuari zaman gitu Zainuddin MZ dan geus miheulaan ka urang kuari zaman Kiai Mansur Yusuf Mansur Kiai Yusuf Mansur lagi cenah ditahan zaman Kiai Fudoli kurang dibere tacili jang ngadenge wejangan sebab lamun teu ngadenge engke Gusti pan abdi disiksa pasti teu ngadenge emang aturan-aturan abdi pancet dibere ceuli ku Gusti dibere ngadenge dek mah hoti mana oh sieu teu ngadenge nya henteu surga atuh nu torek mah ka surga langsung nu torek mah geus langsung ka surga. Masya Allah sebab gak tuh bisa ngadenge dek nyaho ngadenge ku aja torek ngeunah henteu nu torek beres cak aki-aki hadena aing torek siapa torek ke kamari mah ngadenge kuari mah torek ke torek dengkok tamah ah teu bisa tamah tuh torek geus dicabut jak kamari mah ngadenge nah ieu ceuli berarti fungsina pahala menang diganggu ya celi celi lamun eueuh ieuan tamun eueuh daun celian urang mah bisa ngadenge nu mantak tina daun celi teh beda-beda jelema aya nu daun celi nu gede dina ilmu hikmat mah ieu kos kitu teh aya nu daun celi nu rancung ka dinya arahna
aya nu daun ceulina teletik gitu arang aya nu daun ceulina kos kieu ka dieu gitu teh saliwang tah kos kitu mah aya nu daun ceulina ka dieu gitu saliwang teh artina mah kurang mireungeut teh artina kurang perhatian asup ti dieu keluar ti dieu asup ti dieu keluar ka dieu ieu ceuli aya anu ka dieu nu gede kieu teh ceuli teh macem-macem ceuli mun teh kolot baheula mah budak bagus ceulina ieu hebat ya ceulina